Aduh, beneran esau. Betul ah. Aduh, ya aku kena ya esau. Aduh, sawau jelema teh. Siga anak buah si Barong teh nu galungan jeung aing teh itu mah. Jeung itu siga kurang amanat nu ti Kang Wira teh nu dibawa ku si Ubed. Duh, boa-boa ieu mah. Penasaran aing mah duh. Saya nunuturkeun. Nuntut aya. Halah, mana si goblok teh? Ya neangan aingnya. Kawan naon nuturkeun aing? Tah geuning sia di dieu. Tutur-tutur ku aing teh. Sugan teh ka mana si wabalak teh? Urusan naon sih nuturkeun aing, ha? Sia mau keneh teh ka aing. Aing mah mau keneh ka sia. Ya sia saha? Ingat teh sia basa galungan jeung aing, basa nan jasa buru aing. Wah, geus lah loba bacot sia mah. Geus rek galungan mah, dar jeung aing di dieu. Eta orang di mana? Aing bau kana kurang eta. Bawa aya hubungan nana ya korang jeung jelema anu basa kapagi aing ngagoler di jungkrak. Ari sia guru nyam papatkeun jampe modar. Ke lah. Anu bener kisah anak saha? Lah penting ulur waktu seteh. Yo tadah serangan aing. Sada nu galungan sahanya urang teh lah Tulang anjing teh. Ari sia. Rek ijen jeung aing. Der jeung aing aya kawani mah sia teh. Dar ka dieu. Ari sia ku teh beunang di leureun geuningan. Hah? tiga si Rawun teh Hei, kamu. Ki. Ke asa wau. Rawun coba aya perkara naon ieu bisa kieu ya bisa galungan kieu Ela ke asa wau kisana kuring ka anjeun. Ke. Nah, kisana bisa wau jeung Ki Wira. Ke Ki Wira. Ieu bener Kang Wira. Kang, ieu Abi Lukman. Lukman Kang. alhamdulillah Ya Lukman. Lukman syukur akang panggil jeung maneh Alhamdulillah. kumaha kabar keluarga akang si Ece pamajikan akang jeung anak akang si Giri kumaha kabarna terus kabar si Ubed kumaha ayeuna Duh, eta teh Kang. Panjang lalakona.
Duh, Kang. Kewe geus nyawa saya kukuring dicaritakeun. Atuh adik kitu mah. Jeung ye rawun. Lamun init-initan teh tong sok dilila teuing. Ye. Kuring teh ngadadagoan anjeun. Tong sok ampleng-amplengan. Ai kuring mah ti babah lagi kitu ki. Luas-luas kan itu ka dieu heumeurna. Kumaha geus kabiasaan kuring kitu. Tah pangna anjeun bisa patelak jeung murid akang. Kumaha ieu tadina? Caritana mah kieu. Heuh kuring teh tas ngidarnya. Heula geus teh Cikawung ki kuring teh. Tah. Di perjalanan asa aya nu nuturkeun di tukangan kuring. Ing teh ngarasa teu ngareunah aya naon maksudna nuturkeun kuring ki. Heuh kuring teh da teu hafal. Han untung we geus deukeut ka wewengkon urang gitu. Jadi ku akang tadi kadenge anu hogha jeung gorowok. Bisi aya naon asing horeng. Anjeun jeung si Lukman. Tah ieu teh si Lukman teh murid kuring kitu teh. Horeng kitu. Murid ya teh ki. Murid kuring kitu teh. Si Lukman teh jeung si Ubed. Geus engke meureunana hayu ayeuna mah urang ka saung heula. Sararea hayu. Atuh ya atuh ayeuna mah. Mangere heula di saung. Ayo di tes. Jempol cek atuh Lukman. Hayu. Urang ngejo di saung. Dar penasaran keneh mah. Monggo. Hayu. Ieu si ieu kan orang wae. Hayu. Geus nyangu acannya. Atas Abah. Atos. Coba nih. Ayeuna mah teruskeun deui lah. Santai. Ya, teruskeun. Sok ayeuna mah geura ganti sean nyangu geus. Abah neukeun antak ya. Sok nyai rehat heula ya. Namanya heula. Dan dia teh aya sigiri asa teu ningali ka mana. Pugu muhun. Kamari teh nyariosna bade barang siap. Barang siar heula nya. Barang siar naon sigiri? Muka pugu. Eta budak. Ya. Batura latihan ieu eueuh bilang ka mana. Da moali lamureun ki. Oke sore atawa isuk ge mulang.
Heeh, kan aki mah hariwang nyanyi kita tadi diri ilikan asa teu ningali gitu. Nyanyi latihan ai sendiri ka mana eueuh. Teukeun bae ai keur barang siar mah sugan hasil sugan sina salamat lah aki doakeun lah. Yang baluran naon ku aing teh? Jahe. Gimana mana? Aduh hayam wae sia mah. Menangan henteu. Buh eleh Kang gitu ah. Yang menangan. Hayam, gampang. Ayo asal daek ngilu jeung aing. Erek milu. Erek mah. Gampang hayang menang hayam mah. Nyerek. Nyerek mah. Ayo. Jadi balad. Siap milu. Siap. Hayap ngilu jeung aing. Bener ya teh hayam jadi tek jagoan. Oh iya milu. Jadi jagoan. Percaya. Jadi yang kepercaya. Ya pemilu. Kurang jadi kieunya. Ibu papi sakit. Yang kiri tingkah mana? Si Lukman eueuh deh. Yang ieu teh amanat ti Kang Wiran ke eueuh. Ku karong ieu masih garoblog teh. Goblok, aing panggil deui jeung jelema ieu. Si Subed eta mah. Pantesan. Ah, kaparengan sia ya. Sia ya goblok ya. Ku aing diteangan lila-lila. Orang aing digubuk ku sia. Saha sia? Mane deui sia Tarman? Berarti bener sia ya. Wilut ka gorombolan sia mereka garong ya. Salila ieu teh aing bener curigaan aing teh ya. Hah? Yah, gandeng Ubed. Sikat wae. Ikat hajar Langsung. Sok, setelah aing mah. Oh, sieun aing mah. Ya Tarman. Oh. dah Anjay. Anjay, goblok. siapa pernah naon Tarman Ada ya suku aing ya. Aduh. anjir Goblok siap. Tarman Anjir, kakak gelut ieu mah euy. Kaburiap. Geus cicing mang di dieu mang neulekeun. Goblok sia. Sok sia. Sia. iya bisa bisa ngelawan Sok, dua anak ka dieu jeung aing kabeh. Sok sia. Sia Tarman. Geus keheul geus lila aing geus sia teh. Oh. Oh, ya. Ya, Tarman. cicing gua aing Tarman Oke, Yang mah mana lain. hayu? Sok. Oh. Setarman. Sok ya. Sok. Tarman. Wis. Yo, wis. Wis. Anjir. Anjir. Aing getihan. Goblok sia.
Anjing tunggu. Tarman. Juro, Juro. Ayo. Juro. Kagok teh manpe. Dengar Juro. Kagok teh mantai. Modal sia. Aduh Aing mau koran. Kagok modalan Juro. Bahaya aja aing. Geus modar. Bisa apa urang lembur mun si Upe teu modar? Modar tinggal itu. Modar. Terus orang ini teh mah hayu. Ayo. Ayo. Sayyidina Sampurasun. sampai aya anika di mana wae atuh diri Biasa we bah tos ikhtiar. syukur atuh biar mah biar teu babarang bawa oleh-oleh Hari si Lasmi kemana bah? jelas mah paling ge keur latihan sok tah ini saya pula saya capek meureun terus jauh oh saya pula bumbu si Lasmi teh nanyakeun wae maneh tah kitu heuda aing dek ngajawab kumaha da teu apal andika indikna teu apal Iya ditampil. sok minum heula wah nama heureukeun heula ka sapeuna keng tepungan si Lasmi ame teh nanyakeun bae ari wah ka mana udah keur latihan ya sok heureukeun heula Lasmi mah dek teruskeun heula hayang Ada tuh ki aya gitu mah uang sangeula ku abi ka ditu. sok tepungan heula si Lasmi ame teh dedeupkeun hari wah kayak tepungan Siap ki. sok tahun ka tahun kekarasa ngurus budak dua dimimiti kerkejuh keneh bikin ka ayeuna geus darewasa nu hiji geus jajaka nu hiji geus jadi ngojak si Giri jeung si Lasmi didoa jangan yang singgah rade milih sing aing gede aya ini kerja yang sok didoa lagi karasa nyawa teuing kolot nama boting araya keneh boting mun harita teh di bawa kukuring teuing kumaha kejadian eta muda komo si Lasmi teruskeun deui
teh ka mana? Can mulang keneh wae. Bet deui hate teh inget wae. Ih, Akang. Ih, Akang. Ih, Akang. Akang kau mana? Naon atuh itu naon? Kau mana ulah anu meuni sono abi teh. Pan akang teh tos ikhtiar atuh. Kumaha ieu teh ratihana kumaha? Sok atuh di dieu ieu pula ai sono mah. Nih Lasmi, nih. Kumaha wae Akang pas di perjalanan. Nah gitu we. Ai ngaran balang siar mah. Aya beurihna, aya manisna kan alhamdulillah akang ayeuna bisa balik deui ka dieu panggil deui jeung Lasmi. Ya syukur atuh ari kitu mah manfaat deui si Aki. Eta teh akang oge salila balang siar teh inget ka si Aki. Ya geus kolot kitu meureunang jebak eta teh pan anu ngurus aruran keur leuleut keneh nepikeun ka ayeuna urang pangnama ieu ye inget teh kanu geulis aduh akang. Bisa tuh hayu ayeuna mah orang-orang mah sempet ganis lah si Aki. Hayu. Itu bawah tuh aya sono mah ka akang. Sayyidina Alhamdulillah malulang deui nyanyi kujang tos Daryuk heula. Syukur atuh geus beres ratihana. Atos. Alhamdulillah geus tepung geuning diri teh. Alhamdulillah. Geus paroe geuning Lasmi kan ayeuna ada bagian ngajar ngaji. Emang sok ngajar ngaji di mana gitu, Bah? Di Babakan, di Lebak, di Lasmi mah ngalajar ngaji na oge. Sok ngajar ngaji barudak. Ayeuna gerak kacarai heula atuh diri. Andika meureun geus leumpang jauh sok kacarai heula Lasmi mah didinya geus kacai langsung barudak karunya beusi ngadaragoan ngaji. Sok Aki mah sok neruskeun heula we kanca geus tadi. Itu latihan teh sok. Hei, salah tak sukuna, kebener. Manyokna sing halus. Jadi hati busit tulang wae jang panjat masih tulang. Sing bener nih latihanana. Sok. Awewe hungkul ge paduli. Sing bener nih tong cincar ngir. Ade tak gitu. Halus. Tak gitu bener. Tak gitu sok deui. Gus, halus. Heeh. Gus, sok ke dari heula. Ada. Nah, aing kayak boga murid deui mah. Tenang, jangan lawan si tulang deui lah. Sok aja dah dari yuk. Syukur. Enak hidup. Bisa latihan, bisa capek. Ayeuna istirahat. Wayahna omat. Yuk, abah teh boga kanyeri kaperi kungaran
aki-aki nu setuju si koplok teh. Saguru nama saguru. Ngan nyeri hate abah teh. Matak me HP ka hidup. Oman. Matak kudu patuh ka guru tah nyeri guru teh kitu. Kungaran kitu lah. Abah, are ciri-ciri nak kumaha kitu lang teh? Nah, si tulang mah ciri-cirina eueuh deui. Bajuna serba bodas. Bodas. Aya masalah naon bet jadi keheul ka kitu lang? Masalah eta mah ulah nyaho. Nu penting mah ka nyeri nu jadi guru. Patut ku hidup. Diredepkeun. Siap lah bah, ka nyeri sakapeurih. Bener jalan. Syukur gitu mah. Nah, meureun abah teh tah boga budak kitu. Ngan wayahna engke mah mun ngalati teh sing balener. Tah bah, latihan teh geus ngan sakikieuna. Tambahan deui bah urang teh hayang leuwih alalus, leuwih harade jurus teh. Syukur aya yang ditamahan. Ditamahan teh ku abah ditamahan. Aya mah geus sakitu we heula. Ngan engke omat lamun aya daratang deui. Sok latih heula ku hidup. Engke hidup ditamahan. Engke ditamahan ku abah. Hayang nu kumaha. Wah, ayeuna mah boga barudak marejeuna. Keur mejeuna kumeur maragi sia tulang. Tanyeri aing bakal punah tulang. Dakwah tulang. Waksamuhu salah satu ismun nafi'lu jalimanan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah kemana ya sama lagi? Kearanya Nyenang aku nang. sepanjang dalam. Tahu atuh uang kawitan we ti ayeuna. Billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya ta'ala yaqulu bahwa fa'ilun wada kamaqulun lam yaqul uqul lataqul maf'alun Fa'ayaqulu fa'lan fahuwa fa'ilun wada kamaqulun lam yaqul lamma yaqul la yaqulu la yaqulu la yaqul la yaqul uqul la taqul maf'alun mif'alun. atusnya dugi dia lawe ngawas wonten ayeuna mah hade hilap pantosan mungkin kabadak ngawas deui ulah sieun-sieun bugarong da sami mam sangke mamos tewang sabari latihan silat ame sieun bugarong sareng jaga diri urang kumaha bade nya syukur atuh ari kitu mah hayu atuh wang arwih